Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Summa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yushiku an ya'ti 'alan nasi jamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum yawma idin amirah wa hiya kharabum minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'udu. Puja sinareng puji eta sadaya kagungan Allah anu maha ngarungu, maha nyakseni, maha caket ka urang sadayana, anu parantos ngatur kana pertemuan riungan urang sadaya. Allah anu maha uninga kana satiap kertegna hate urang sadayana, anu maparina nikmat anu teu aya putus sinareng teu aya wates wangeuna kange urang sadaya. Sinareng anu maha sobar sok sanaos kaayaan urang seueur midamel dosa sinareng maksiat. Sholawat sinareng salam mugia kacurah limpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos maparin kaluhuran akhlak sinareng uswatun hasanah ka urang sadaya kanggo ngajantenkeun tolak ukur kahirupan urang sadaya napikeun ngaraih kabagjaan dunia akhirat. Teu hilap ka para ahli wargina, para duriyahna, para sahabatna, tabiin tabiat atba'ut tabiin. Tuk paraga dugi ka urang sadaya mugia urang kenging syafaat mantena jaga di yaumil jaza, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum ibu rahimakumullah, dina danget ieu pribados bade maoskeun hadis Kangjeng Rasul anu diriwayatkeun ku Imam Baihaqi anu sumberna ti Sayyidina Ali karramahullahu wajha. Kangjeng Rasul parantos ngadawuh yushiku an ya'ti 'alan nasi jamanun, moalila deui bakal datang ka umat kami hiji zaman layab kok minal islami ilasmuhu, moal nyesa Islam teh anu aya tinggal ngaranna wungkul. Nilai-nilai serta pondasi keislaman bakal hilang secara perlahan. Maka diantawisna anu bakal hilang atanapi leungit dina diri Islam teh nyaeta hiji konsep ukhuwah ibu, duduluran anu disimbolkeun kana salat berjamaah. Ukhuwah duduluran teh perkara anu hese pikeun diri urang teh nya ibunya, lantaran beda sudut pandang, beda pilihan, beda pendapat jeung sajabana urang teh tos silih beleng, silih bebet, silih dengkek ku papaseaan, alatan urang beda. Bade iraha urang bersatu na lamun urang kitu terus, bade iraha maju na gitu. Lamun aya mobil mogok ibu teras didorong, tapi anu ngadorong nate cek hiji cenah kudu kieu, cek itu kudu kitu. Bari eta pendapat nate teu digabungkeun ibu, maju moal kira-kira eta mobil moal majunya, moal maju-maju. Tah kitu bangsa negara katut agama oge moal maju, lamun urangna resep ngaruncing-runcing ka beda. Terus tepi ka papaseaan ka dituna arek iraha ngahijina, bade iraha majuna. Mata urang teh kedah surti kana ka beda. Ari surti teh terang teh ibu surti. Surti teh ngarti kana pamaksadan atanapi kahoyong kaayaan batur. Satu acan diucapkeun eta surti. Misalnya lamun si bapak teh tual toel bari bulahan belehemnya tengah wengi misalkan ka ibu, teras wa ibu teh ngartos, tah ibu teh tos surti eta teh namina. Tadina kabeda oge kedah surti, lamun tos surti kadituna pasti dewasa mayunan eta kabeda.
pribados emut karena carita tukang delman ibu kieu. Ari tukang delman teh naon namina Bu? Pakusir nya. Pakusir teh nuju raos-raos saya nyanak delman nyalira gitu cenah. Heus cenah. Di tengah jalan aya dokter ibu megat. Dikenya dua lesna gitu, les lamun di soreang disebatna. Eureun weh kudana. Teras we pak dokter naik. Cek kusir teh heus berangkat deui eta kuda teh. Nuju raos-raos kudana hitut ibu. Cek pak dokter teh cenah pak kusir kudanya masuk angin. Kebenaran orang Jawa eta dokter teh ibu. Ari cek pak kusir teh asup angin kumaha pugu keluar angin cenah gitu. Coba kasusna hiji, naon kasusna kuda hitut. Pendapatna aya dua. Cek dokter asup angin, cek pak kusir keluar angin. Saanu leres dokter atau pak kusir? Ari ibu pendapatna bari anu mana? Anu keluar angin asup angin Bu. Nah, berarti rerehan pak kusir ibu manya. Pendapat dokter kuda hitut asup angin teh ibu cek pribados mah eta teh leres. Da meujeuhnya aya angin moal ngadadak kaluar lamun teu asup teu asup heula. Ari kitu mah berarti pendapat pak kusir salahnya. Pak kusir ge teu salah sabab pak kusir nentukeun pendapatna tina pangalaman. Cek pak kusir kuring hitut keluar angin nya kuda hitut ge teu beda jeung kuring pasti keluar angin. Berarti KB oge argumentasina pendapatna boga gitu. Ari anu salah saha atuh? Anu salah mah lamun pak kusir jeung pak dokter gerelut masyakeun hitut kuda. Tah eta anu salah mah. Tah urang ge dina kahirupan bermasyarakat berbangsa gitu meureun ibu, bernegara bahkan beragama pasti aya wae kabeda mah. Asal eta kabeda teu nyimpang meureunnya tina pondasi agama anu sautuhna, tina la ilaha illallah jeung teu nyimpang tina pokok negarana, atuh sadar we urang teh masing-masing keun we da pada boga argumentasi jeung pendapat gitu. Kumaha tuh tugas urang mah lakukeun we naon jadi keyakinan urang gitu ibu. Jadi lamun aya anu beda ti urang teh sing surti urang teh sing ngartos oh eta teh meureun beda ti urang gaduh pendapat anu lain tos we kitu nya. Jadi moal pasea tah ieu konsep ukhuwah duduluran urang dina agama teh ibu kedah ditingkatkeun. Tah nilai-nilai Islam anu aya teh ibu kadangkala tong bujeng kanggo batur nya. Kanggo pribadi we urang teh tos sesah ngamalkeunana gitu. Terang urang teh kana riba teu kenging teu ngeureuyeuh we nya. Jadi patani apal kana wates dipancongan we wates batur teh nya. Apal kacaroge teh urang teh kedah taat aya we ngengkereng nanya. Sami cara oge apal ka istri kudu nyaah aya paporongosna nya. Da kanggo ibu mah lahan amal soleh paling utama teh ibu diantawisna taat kacaroge. Ibu mah teu kudu nyupir setum, teu kudu ngalektor, teu kudu ibu. Nurut we ka caroge kitu. Salama eta aturan carogena henteu sulaya jeung aturan agama. Entos beres sakitu molongpong tah lawang surga mah kanggo ibu. Matak istri anu salehah mah qanitatun anu setia, qanitatun teh taat ka caroge. Tah kitu konsep dina agama urang teh ibu. Matak dimimitian ti diri nyalira heula we ngamalkeun agama ibda bin nafsik. Upami ibu tos ngaos laksanakeun ku pribadi urang heula ibu. Kumaha jadi istri anu sae eta we heula anu aralit. Datang caroge teh sampakeun ku biar marah mai gitu. Rek mekel acis, kedah biar marah mai we gitu ibunya. Da hese eta pada malah kitu teh nya Bu, beratnya. Berat pisan. Komo meureun urang teh lamun anu najing geus narojol, gas geus seep, listrik ciciakan geus disada. Jiga kunti beas geus koredas. Kurunyung teh salaki bari ngalenghoy katingali bari ngejiga nu gering teh geningan teu berang canak da eta mah pantu teh geblug cenah ditutupkeun tong dibuka antapkeun bapa maneh pasti gering teu mawa duit cenah teh antapkeun sina balik deui tuman cenah kitu. Ari carogena teh surti ibu kana adat istrina meureun kode hewe da aya nyepil-nyepil artos dina pesak teh aya 300.000 di kesek-kesek we kana erang-erang da eta mah nyuruntul ti jero mun tadi cenah atuh apana cenah gitu. Anu kitu teh biasana ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Padahal istri solehah mah saur Kangjeng Rasul inna dorta ilayha sarrotka pi kabungaheun caroge rebo cecacanakan disamut ku kanyaah gitu.
caroge ngalenghoy teu cacanakan disambut ku kanyaah gitu. Palamun cek dina lagu mah hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman. Dalam setiap kesusahan selalu ada hiburan. Tadi haleuangkeun awon soraana. Arek bunga, arek susah kaayaan caroge selalu jadi hiburan we. Istri soleha mah ibu. Jadi panginten nilai-nilai Islam teh ibu ulah saukur caritana aya dina diri urang teh ibda bin nafsik. Dimulai tina diri urang nyalira eta teh hiji modal kangge urang. Tah saur Kangjeng Rasul layab minal Islam illasmu. Engke di akhir zaman mah moal nyesa Islam teh ngaranna we hungkul. Jadi Islam teh moal nyesa anu aya tinggal ngaranna hungkul. Pangaosan di ditu di dieu tapi pangaosna teu aya. Pengajian di ditu di dieu tapi teu gede pangajina. Beres ngaos teh contoh Quran dikekelek, terangkeun di dieu ku para kiai. Tah ieu teh ibu istri soleh teh kedah bakti ka caroge cek kiai teh. Ngartos keur ngaos masarereha ibunya. Dugi we ka bumi kantong dijinjing, nya tas maksud teh. Tas dijinjing, Quran dikelek. Geuning bapak ti mana mah? Atos ngaos di mana di madrasah. Nerangkeun naon cenah kiaina nerangkeun taat ka caroge. Kabeneran cenah ieu teh bapak teh hayang ngopi cenah tadi ieu. Pangadamelkeun cenah mah pangadamelkeun. Da eta mah dibebeutkeun tas teh. Teu neuleuh pan aing teh capek cenah. Lempang batur teh ka madrasah teh. Coba eta nya. Haneut keneh eta diterangkeun dugi kang halalap deui eta ilmu. Mata pisaur agi mah ibu masihan 3 konsep 3M cenah. Mulailah dari diri sendiri, M anu pertama. M anu kedua mulai dari yang terkecil. M yang ketiga mulai dari saat ini. 3M ibu, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai dari saat ini. Mulai dari diri sendiri tong mikiran batur. Mulai heula we ti diri urang ngalakukeun hal anu sae teh kitu ulah mikiran batur diri urang we heula. Teras anu kaduana mulai dari yang terkecil. Nya contohna misalkeun micen cucuk di jalan pan eta teh perkara kasayan anu leleutik nya ibu. Tapi eta hiji kahadean imatotu ada anit torik micen cucuk di jajalaneun eta teh kasayan. Tabassumu sadaqatun, senyum teh sedekah eta kasayan. Mulai dari yang terkecil we heulaanan. Dan mulailah dari sekarang. Jangan pernah menunggu waktu untuk memulai. Ulah diengke-engke bahasa orang mah gitu. Meureun di mana aya kesempatan hade ayeuna buburu lakukeun ayeuna gitu. Di mana aya kesempatan goreng ayeuna buburu tinggalkeun ayeuna. Ulah ngantosan waktu engke, sabab cantang tuh orang bakal panggih jeung waktu engke. Da teu puguh hirup urang mah nya. Jantan hirup mah dinikmati, dijalani dadasaran we aping ku agama gitu. Lamun hirup didasaran ku agama teu kedah lulumpatan urusan dunya mah ibu. Lempang we. Hidup mah berjalan saja, tak usah berlari. Karena hidup adalah perjalanan bukan pelarian. Dah ini gayanya. Ta eta nu kahiji ibu. Anu kadua saur Kangjeng Rasul walayab minal Qur'ani ila rasmuhu. Moal nyesa Quran teh anu ayat tinggal tulisanna wungkul. Mungkin mah. Allahu Akbar. Pabalatak ibu ayeuna mah ayatna diarapalkeun, anu apal Al-Qur'an seueur. Jalmi anu maca Quran seueur tapi engkin masuk Kanjeng Rasul di akhir zaman mah anjeun bakal mangyan jalma anu maca Quran tong boro dugi kana hate kana ti koroge teu dugi. Ieu teh fitnah akhir zaman ibu. Malahan urang bakal menakan fakihun fajirun, jalmi anu pakih teh paham dina agama tapi fajir doraka kana agamana sorangan. Paingan asur Kanjeng Rasul al islamu mahjubun bil muslimin. Islam teh bakal ruksak ku Islam sorangan. Lamun diibaratkeun makanang doma, ruksakna kunaon ibu? Nya ku doma deui tara ku soangnya. Pasti ku doma deuh, ku doma ta Islam teh ruksakna teh sur Kanjeng Rasul ku Islam deui. Matak tong aneh-aneh al muslimu ari nu disebut muslim teh sur Kanjeng Rasul man salimal muslimuna mil lisanihi wa yadihi. Nya eta jalma anu nyalametkeun muslim anu lainna ku lisan jeung pada melanana. Jadi tong waka anu aneh-aneh lisan we heula ibu. Tah ieu teh lisan teh pada melan beratnya ngajaga lisan teh. Jadi pertama teh lisan anu kedah dijaga. Letah mah ibu tong boro disada atunya. Coba aya nu ngalangkung misalnya ieu mah. Ibu teh cicing we di sisi jalan. Entong dicarioskeun eta letah teh tololkeun we elelkeun. Da pasti amekeun eta nu ngalangkungnya. Cacak teu disada eta teh.
Gitu tak eta lisan bahayana teh nya. Matak lamun pasea jeung caroge cenah tong ngeletah geura bu aman mah. Balem kitu we. Aya pan pribados emut kana ceros kieu istri jeung carogena cenah pasea. Ningang pasea teh cenah ditulis hungkul ibu. Da cenah lamun nyarita bahaya ceuk kiai oge. Ditulis naha ari maneh, tulis dina kertas naha ari maneh kitu. Teh mungkur ka salakina. Teu nyarios. Cek salakina teh lapar cenah ditulis deui. Teh mongkeun deui ka istrina. Cek istrina teh nyokot we ku sorangan cenah ditulis deui. Teu ngalikeun ka carogena. Ningang kawengi cek carogena tunuh cenah kitu ditulis deui ibu. Cek istrina teh sare we. Ngagaloler we duanana ari salakina sieun kaberangan meureun ibu. Nulis deui dina kertas tolong bangunkan aku saat subuh cenah kitu. Ditulis eta teh. Tingalikeun ka istrina reup weh sarare duanana hudang-hudang jam 8 carogena teh ibu kaberangan culang cileung ama ka salakina dasar pamajikan tengah hudangkeun kunaon cenah di tengali teh aya tulisan pak bangun pak sudah subuh sing horeng teh ngahudangkeunna dina tulisan deui ibu pas subuh teh rek gugah kumaha nya ukur tulisan mah tuh aman aya kitu mah bu jadi tong ngoletah cenah jadi silih balas ku tulisan. Jadi layab kominal Qur'ani illa rasmuhu. Moal nyesa Al-Qur'an teh anu aya tulisanana engkin manaudzubillah ya Allah. Artina Al-Qur'an teh tos teu aya anu ngamalkeunana eta teh ibu. Teu jadi hiasan padahal saur Kanjeng Rasul zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an. Hiasi rumah tangga anjeun ku senantiasa mendengungkan ayat suci Al-Qur'an kitu saur Kanjeng Rasul. Jadi Al-Qur'an teh kudu ngajadikeun dorongan kangge diri urang. Dusturul khaliq lima salatil makhluk. Al-Quran teh kedah janten aturan jangka maslahatan makhlukna. Terus anu salajengna ibu saur Kangjeng Rasul masajidihum yauma idin amirah. Di akhir zaman mah masjid-masjidna teh mentereng alalagreng megah sigrong hade dangong matak bengong anu noong gitu. Wahia kharabu minal huda tapi eta masjid jauh tina pitudu. Tos mulai aya nama ibunya masjid zaman ayeuna mah tos rehe kudu sholawatan gitu pupujian di mana barudak teh nya aya hiji dua paling anu berjamaah teh pemain inti we nya aya opatan hiji aki-aki dua aki-aki tilu aki-aki aya nu kaopatna wawag eta nu kaopatna mah ditengali teh tihang sing horeng ari panya teh budak ngoranya tiluan aki-aki hiji tihang atuh pantes wawag teh gitu. Kapungkur mah daraeng atuh di masjid teh nya bu barudak teh Allahu Akbar ayeuna mah di mana gara coba ngeun ieu teh ibados mah rada atoh ayeuna teh kabiasaan kapungkur mangarokok nya di masjid teh tapi alhamdulillah ayeuna mah bu rada jarang eta ngarokok teh kapungkur mah saula saalit ngadu bako nya matakna di masjid teh tong aya asbak ayeuna mah raratan ku ibu geura nya atuh da rokok teh makruh mah nya masjid dikebulan ku perkara makruh kitu nya nya lamun di luar masjid mah sok kena didukung lah da abdi ge tukang ngarokok baheulana gitu. Ayeuna henteu teh. Nya cenah aya nu ngarokok mah da paronok umur. Tapi da abdi kantos ngadangu aya aki-aki cenah bu di Bandung dicarek ngarokok ku dokter. Aki cenah entong udud wae. Umur aki teh geus 85 tahun. Ngapluk wae engke cenah bisi ponok umur. Da eta mah cek aki-aki nemal ka dokter anu nyarek ka aing teh cenah geus tiluan dokter teh kabeh geus paeh ti heula. Jadi anu nyarek anu paeh ti heula. Sanes masalah ngarokok nah tapi ulah di masjid, ulah di masjidna. Tah kaum ibu sadayana masajiduhum amiratun wahya kharabu minal huda sur Kanjeng Rasul. Maka fungsikeun masjid teh sesuai dengan fungsina pusat ibadah, pusat ngaos gitu. Pusat i'tikaf, pusat ngadidik agama kangge ka barudak, pusat dakwah eta di masjid. Matak lamun seueur barudak aralit heg jiga bieu ibu arelek di masjid komo waktuna salat keun we ibu tong sok diburak-balik teuing eta teh komo ku si bapak teu kenging gitu cukup dicaram-caram biasa we gitulah dina pangaosan budak alit moyekeun we gitu da budak ngaran oge ngan perlu dicuram-caram saalit we gitu jeung perlu dibimbing teu kudu dicarek bebeakan komo diburak-balik mah jadi urang teh meureun kudu nyaah ka budak teh ku banelna meureun nyaah ku bageurna da rupa-rupa karakter budak teh nya teu sami keun lamun aya barudak
rada balalader ngengkreng teh da budak aralit di masjid nya kreatif eta teh cirina meureun otakna bakal mencar cenah cekolot mah tinggal ngarahkeunana we urang gitu matak lamun barudak lalumpatan muih terus di jero masjid gitu antep we da budak bader ge di jero masjid ibu coba budak bader di jero mas daripada bager di panongkrongan riweuhnya ieu mah diburak-balik ku DKM atau ku kalau teh geura budak teh baung cenah maneh di masjid lumpatan ucing-ucingan lain tempat ucing-ucingan masjid mah digebuk ku sajadah tapi kakolot da mung ka masjid eta budak inget we cenah digebuk ku si bapak eta ku DKM eta tapi gegeremet lamun can paeh mah moal wah ka masjid cenah nyari hate cenah tuh nya jadi mata ulah sok digebot ulah dicaram-car keun we dicaram-caram biasa we gitu ibunya jadi lamun aya budak leutik umur 3, 4, 5 tahun di masjid hek tertib di masjid jiga kolot ibu lempeng misalkan sampean pas waktu sholat budak nu lain mah umplah-ample silih toel eta mah anteng we gitu waktu wiridan lekoh wiridanana diukna babacaana jiga kolot subhanallah subhanallah gitu terus ka beres jiga kolot ari budak nu lain mah geus lulumpatan deui cobi eta kira-kira cek ibu budak hebat henteu bu cek abdi mah teu hebat henteu teu normal menya aya budak leutik kitu nya nya budak leutik mah sunatullah moye gitu eleg lulumpatan heureuy gitu keun we antep lamun bade nyarek anu ngadidik nyarek na ujang neng tekeng kitu nya tekeng eleg bisi ngaganggu kanu salat bisi ngaganggu kanu ngaos engke Allah bendu gitu nyaramna anu ngadidik gitu kedana jeung deui henteu kudu nurut 100% wae ibu misalkeun nya budak teh dicarek teh teu nurut keun we teu kudu tepi ka nurut 100% wae da teu mungkin nya ieu mah hayo diburak-balik digebuk gitu engke bisi budak teu daekeun deui ka masjid bahaya gitu bade saha generasi penerus masjid engkina nya Kangjeng Rasul ge ibu nujuna tepan di masjid da sering digulung ku cucuna ku Sayyidina Hasan Husein teh sering Kangjeng Rasul teh digulung gitu diganggu dugi kanumpakan pas Kangjeng Rasul sujud teh ibu ditumpahkan ku Sayyidina Hasan Husein teh kumaha ku Kangjeng Rasul diantep we tara dicurak carek gitu da budak meureun gitu nya sanajan Sayyidina Hasan Husein ge da budaknya jadi budak 5 tahun mah masih bubudakeun gitu meureun nya lamun kokoloteun da kitu budak mah kolot keur sujud tumpakan geuning tongongna nya tajong bujurna pao kopeahna eta teh normal budak kitu teh ngaranna jadi budak moyeg keur taraweh teh normal ibunya talamun aki-aki moyeg jeung nini-nini ta eta mah teu normal nurus tunyung gitu matakna murang kali teh terus kekeprik digiring sina ka masjidnya jujurung sina ka tajung ameh ngamakmurkeun masjid bapak-bapana sami sina rempeg gitu ulah pamain inti wae jiga tadi sok we dodorong ku ibu misalkeun ngong adan pak entos adan ye atuh dah hujan cenah di luar nanage cek si bapak teh ye payung cek ibu teh kitu leur ibu ye itu gitu poek ye batre gitu ceret kumaha ye salin gitu da pinuh masjid lamun kitu mah nya ieu mah bereyak hujan cek si bapak teh bu geuning hujan ka masjidna ge nya bari nage bapana hujan-hujan kieu mah geus we di bumi da sarua keur mah wegah caroge teh menang dukungan ti istri atuh balik kanan gerak cenah kitu jadi balik kanan padahal saur Kangjeng Rasul lamun caroge ibu tara daek ka masjid waktu salat anu dijaharkeun sorana teh waktu maghrib isya jeung subuh minimal eta we 3 waktu maka saur Kangjeng Rasul falibasum bilibasil mar'ah bajuan we cenah ku baju awewe bere mukena rokan sina make owner jadi laki-laki feminim atau laki-laki soleha gitu tak gitu ibu anu katilo sur Kangjeng Rasul masajiduhum amiratun wahya kharabu minal huda anu kaopatna sareng anu kalimana insyaallah diteraskeun dina waktu anu sanes mudah-mudahan aya yuswa dan kesehatan kangge urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin mudah-mudahan ieu aya manfaatna kangge urang sadayana laresna murni lungsur ti Allah lepatna murni kaluar tina kabodohan pribados kalayan ditutup ku doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.